Kunaon ang? Mane kaberangan? Neme di tengah jalan hujan, Pak. Bodoh pisan mane mah ang. Lamun hujan di tengah jalan, lempangna kasih si atuh. Ya ya wae. Ya ya wae. Cenah di Garut loba pengusaha anu garulung tikar. Nya pantes we dati baheula ge kitu. Naha? Pan dagangna oge sama kungkul, mah nya we teu digulungkeun mah. Diamparkeun we, uyata atuh meureun. Ya ya wae. Tang, kunaon maneh minggu ieu kaciri ku dewek mun siga nu rarung sing kitu. Kawas nu boga masalah berat pisan. Terek rungsing kumaha atuh Mar euy. Urang teh karek diputuskeun ku si Kokom. Teu gugur teu angin ujug-ujug megatkeun hubungan we meni nyeri hate. Asa dibentar galap tamar. Da kacida bogohna dewek teh atuh ka manehna teh. Alah, ari maneh. Da dunya teh teu sagede daun kelor. Montong di pikiran atuh. Angguran mah neangan dieu we da loba keneh nu leuwih geulis siga Ike, Irna, Dara atawa Dina. Komo kaneng Ike atawa Irna, Dara anu sakitu gareulisna cacakan ku si Kokom we kamari anu teu geulis wae kuring geus ditalipak komo deui meureun ku nu gareulis. Oh, teuing atuh ari kitu mah. Ya ya wae. Teh, kenging abdi ngarokok di dieu. Duh, teu kenging atuh Kang. Naha? Ieu mah area bebas asap rokok. Pami bade ngarokok kedah di luar supermarket. Tuh, si bapak anu itu oge 6 deh meser kondom. Apaan teu langsung diangge di dieu Kang? Ya ya wae. Lapor Pak. Aya naon? Iya, ical kunci motor Pak. Nyeun deui we atuh duplikatna teu kudu laporan ka dieu sagala leungit kunci mah. Nu mawi Pak. Icalna teh sareng motorna ieu teh. Ya ya wae. Hei Nung, Naon kenoh? cek kuring mah nanaonannya Krisdayanti bet resep karawul remos. Keun bae atuh ceuk, da meureun geus pada cinta. Ih, tapi kan karbunya kasih anang atuh Nung. Bongan anang atuh teu bisa mertahankeun rumah tanggana. Ya, da Krisdayanti nah tuh nepi ka sebeleun nyaho. Nya paduli teuing deh eta mah kahayang manehna. Teu bisa kitu atuh Nung. Bae, nah didinya jadi molotot ka kuring kenoh. Didinya nu ngamimitian jiga nu geuleuh ka dewek teh Nung. Ih, terumasa kuring mah. Sok atuh ari ngajak pasea mah. Kuring ge moal cicing kenoh. Ari maneh sok sia hayang dijenggut ku dewek. Sok dikreueus ku uing ge. Ya ya wae. Ari nu disebut cinta buta teh naon euy? Eta teh anu lolong jeung nu lolong bobogohan Mar. Ya ya wae. Kunaon si lain teh katinggalina siga nu laleuleus kitu. Puguh Mar geus saminggu teu manggih sangu saremeh-remeh acan. Leuh, meni watir. Dahar naon atuh sapopoe kamari teh? Untung we manggih liwat unggal poe teh. Jadi teu pati leuleus teuing ieu teh. Dasar gejul. Ya ya wae. Waduh, saumur-umur kakara Mar euy. Dewek mah ningali kutu sirah segede jempol suku tah. Gehel. Nah, meni gede-gede teuing. Di mana euy? Tadi na mikroskop. Ya ya wae. Haduh, Mar, kayana kieu mah moal tulus euy kawin teh. Kunaon kitu Teu nyangka tuh euy. Neng Kokom teh geus midua kuring, manehna geus boga kabogoh deui. Mangkaning kuring teh geus meuli cincin kawin tah kamari. Terus
Kumaha tuh? Ayeuna mah wayahna we tulungan urang mar Baturan urang yeuh nepungan si bebengok kabogoh neng kokom eta tah. Sabar ang, sabar. Teu hade riributan perkara awewe mah. Era. Da wing malahin rek ngajak ribut barina ge. Naon atuh? Iya rek ngajual cincin kawin, meh teu rugi teuing we atuh. Kang, ari si Abah kunaonnya gegerungan wae. Siga anu nyeri nya huntuna coplok deui. Kureungit nyi. Piraku kurungi teh hunturana pi kecoplok kitu. Pan reungitna nempel na pipi si Abah. Tuluy ku akang dikepret eta reungit. Kunaon nyi? Balik ti masjid teh kalak aja medut kitu. Nyai mah nyeri hate Kang ku Pak Ustad, disangka tukang kebon geura. Naha, kunaon kitu? Eta, pedah pas Nyai keur wudu, samping tukang nyingsat. Ari pokna teh, Nyai eta jukut menilenang kitu. Awas tukang kebon we kitu cenah Kang bari ngagak-gak. Gusti, coba ningali boa heueuh deui. Kang, koko mah hayang ganti HP kuno layar sentuh. Era ku batur dipoyokan wae. Mun aya SMS teh sok tiarap geura. Disangka bom waktu cenah tititan. Mun teu dipangmeulikeun koko mah rek ngajleng kana tower. Nu kieu lain. Nah, ieu HP teh layarna remuk. Pan bieu ku akang layarna disentuhkeun kanu angkot nu ngalewat. Dasar akang boloho. Lain kitu maksudna koko mah. HP layar sentuh teh HP anu layarna ditoelan ku palu akang. Kang, upami dibandingkeun kanya akang ka enok teh sapertos naon tah? Ih, Neng Nok, ulah cangcaya. Upami dibandingkeun mah ageng mana kanya akang ka enok sareng Gunung Cikuray nya pasti ageng. Ageng mana tah Kang? Nya ageng Gunung Cikuray atuh. Kangaranan calon panganten mah kudu apal elmuna atuh. Cik sok sebutkeun tang naon wae anu kaasup rukun nikah teh. Aya genep Pak. Cik, naon wae? Nyata calon panganten, wali, mas kawin, saksi, ijab kabul, sareng organ tunggal Pak. Di lembur mah geus ilahar namun pangantenan teh hajatna 7 poe 7 peuting jang. Sae Abah, abdi mah ngiringan we sok kumaha kahoyong sareng pidauh Abah. Halus atuh ari kitu mah. Tah jang, poe kahiji nepi ka genepna urang nangap wayang goleh poe. Oh. Jaipongan, kendang penca, dangdutan jeung kasidahan. Tah, poe katujuhna minangka panutup urang ngayakeun tablik akbar. Mohon mangga. Urang make kiai kondang nu kasohor tah ceng ali ti areng. Oh, mohon mangga, abdi mah ngiringan wae weh teu langkung Abah. Nah, kira-kira ujang boga duit keur nutupan biayana. Ieu teh diitung-itung teh 100 jutaan. Ari Abah, nah hanembeukeun ka abdi, pantos wanti-wanti wak cabalaka abdi mah mun ngiringan wae we kumaha Abah. Nurus tunyung sia. Dasar calon minantu kedeput, kedewil, merepet jahe, buntut kasiran teu boga cedok. Nah, Abah janten bendu ka abdi. Nah, podol cero sia. Ari sagala kumaha aing mah bangkrut atuh. Mendingan bedoeh jadi minantu teh. Am, pangumbahkeun motor Am. Siap Pak. Naon wae nu kedah dikumbahna Pak? Kabehanana tua Am. Dia tuh STNK-na urang wasuh sakantenan Pak. Kulum maneh dia ku aing geura urang kumbah ku air keras.